Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tepang deh saran simkuring jaja truk aja sarang ya ada cukup di channel YouTube nah Heureuy Bandung CDS. Nah benar ngabahas masih kena untuk kamari Mang. kamari ya Naon Mang? Geus poe deui wae. aduh alah Lain eta bener carita aya. Naon Mang? Eta mah kan kurang. Naon Bah? Kedapot. atau nambah lampu sebenarnya. Lain manjat kieu. Naon. Urang setiap ningali artis ieu mah ningali gitunya atau ngadenge we lah asal lieur jeung lieur. Lieur kunaon? Tuh sugan Pak artis. Lieur mah da gampang atuh. Nah, Benar obat we. terus Benar obatnya atau muntang. benar ieu mah benar. Benar. Nah, Nah, ieu bet lieur tah, bet lieur we saapung di denge-denge ieu mah kana ceuli ieu. Mes-mes lieur. Tanya atuh. Nanya, kumaha? Jat hayang naon bari molotot? Oh, jat hayang naon? Ngamuk jat hayang naon tuh? Jat hayang naon? Hayang uwi. Yang uwi. Eta nu lieur mah. Aduh lieur mah eta. Anu aing mah. Alah, mesti Teu nyamungnya. Teu nyamung. Aing lieur. Naon ngorokeun. Anu penting mah urang ngahibur. Sadaya nu aya di channel YouTube-na Heureuy Bandung. Tah, Ieu na gitu. mah. Leres. Mudah-mudahan obrolan urang dina wengi ayeuna janten pemborah mana lah. Tah, gitu. Ya benar. Aduh, Urang mah ngacapruk we. capruk. Bebas. Sami ngantosan konten-konten nu sanesna. Nu sanesna. Biasana mah kan aya kreatorna teh Kang Gias Sugawa. Kang Gias Sugawa. Talentna seueur pisan. Sawae mah. Aya Neng Yuyun. Neng Yuyun. Nah, Neng Yuyun Alias si lainnya Madu teh ya? si Madu. Aya Bunda Inul. Bunda Inul. Aya Kang Penday TJR. Kang Penday. Eta teh selaku ketua Pensloper. Laras, gitu. Aya oge Abah Hen di antara teh Oh, aya, si sesepuh. jurnalis sehebat sesepuh. Sanajan sesepuh anger we nanya. Naon kumaha? Artis nah. Aya Abah nu lucu di neta. Lucu atuh lucu, Heureuy Bandung Abah mah lucu. weh. Paling Alhamdulillah. mantap. Tepuk tangan ka Abah Hen di antara. Terus Saya ade aya teh Nuraini nya. Teh Nuraini. Saya teh Eta teh bojone si aku. Teh Nuraini. si aku. Iya. Ngaran teh si aku. Iya si aku. Atuh ya cukur. Saudara yang nanya ki Anda, saya bukan Anda, nama saya Jajat. Oh Jajat, iya. Bener. Lain nama orang biasa kan biasanya mun tatarusnya sok jeung Wapendi di dieu teh henteu. Biasana mah ieu mah jeung Wapendi mun tatarucingan. Nah, ya, Emang bisa. bisa kitu tatarucingan? Bisa, tuh. Wih. Teu ningali eta Naon? dina channel YouTube-na nu Heureuy Bandung aya kan eta capruk tatarucingan jeung Wapendi jeung Bapak Ketua Pensloper. Lainna abi mah urang tatarucingan aja Mang Yana Cupu selaku sekjen. Sekjen. Naon Sektum. teh sekjen? Sekretaris Jenderal. Oh, sekretaris jenderal. Dawuh wakil kan di urang mah. Jadi duit eta teh. Insya Allah, nya bakal tuh. Oke, siap. Bakalnya. Nah, mayana ki, aya Ya. tarucingan. Tarucingan teh kieu ieu. Kumaha tah? Aya gajah. Aya gajah. Urang cerita gajah. Carana ngasupkeun gajah kana kulkas kumaha carana? Eta. Atunya hese Pak artis mah nya gajah sakitu gedena diasupkeun kana kulkas. Gampang atuh. Gampang kumaha atuh? Teu apa? Teu apal atuh. Mah geus tarup deui. Ih, Ieu otakna kurang semat. kurang semangat. Kumaha carana? Atuh langsung kitu mah gampang budak teu apa. Teu apa. Atuh gancang kapanggih. Tarucingan. Anu para wisadana nu apa mangga tulis komentar nanya di handapna eta. Carana ngasupkeun gajah kana kulkas paling gampang. Paling lama hese Aya kulkas cipayeunan urang, buka heula pantona, lebetkeun gajahna tutupan deui cukup. Bener. Si anjing eta jawabanna. Aduh Gusti Nu Agung. Aduh aing anjing. Asupkeun ieu. Gajah lain anjing teh ieu mah gajah. Oh, gajah palawargi punten nya. Bakat kami atoh ieu teh. Nah, enak mah aya deui teh terus nu kadua. Kumaha tah Pak artis? Tadi mah gajah. Gajah. Enak ieu. Carana ngasupkeun domba anu kulkas kumaha? Tadi geus gajah kan? Begitu dibukakeun, asupkeun we dombana. Terus Tutupkeun deui kulkasna. Kan asup. salah. Aduh, nah bet salah. Salah pisan, salah gede. Aing tadi Pak artis. Salah, mun ada ge kieu. Kumaha? Jawabanna nama cara ngasupkeun domba nya Heeh. tutorial
tutorial Partis. ngalebetkeun domba Nya. anu kulkas. Kana kulkas. Bukakeun kulkasna, Leras. kaluarkeun heula gajahna da gede. Oh, heeh. Asupkeun dombana tutupan. Eta. Anjing eta teh jawabanna. Lain melihara ripu. Ripu. Keluarkeun heula. Gajahna teh. So. Boga tetep. Ayeuna mah kieu. Naon Pokona ayeuna? mah. Jawab ieu. Naon heula tuh? Kumaha carana ngasupkeun beurit kana kulkas? Eta mah tuh siga tadi gampang. Kumaha? Bukakeun kulkasna, kaluarkeun heula dombana da rek digecik. Kaluarkeun dombana, asupkeun beurita tutupan. Salah. Nah, besar. Salah. Kira-kira. Nah, besalah dan bener. Salah. Pikir dong pakai ini. Jangan pakai ini. Ya. Ieu teh non Tuur. punuk. Oh, punuk kan teh Tuur, punuk atuh gitu. ieu teh. Dasar seueur punuk teh non. Salah Partis, eta Kumaha teh tuh? nu kitu teh. Janten paneme teh beurit cara anak ngalebetkeun beurit kumaha? Iya. Atuh bukakeun kulkasna, lebetkeun beuritna. Hada leutik ka teh beuritna mah teu kudu dikaluarkeun teh si dombana mah. Eta jawaban beunah Manya kulkas sok itu bisa asup domba. Beurit ieu mah leutik. Atuh asupkeun kan sela-sela eta nya. Artis eleh. Alhamdulillah eleh. Bener, itu mah. eleh. Aduh. Cik naon deui wae. Loba sih. Damongan atuh Ya. datang ka dieu kudu siap Tatarucingan mah loba eta mikiran eta beurit teu nya beurit teu leutik asupkeun. Eta domba gigireun teh asup keneh. Asup atuh. Gajah bener. Nya, abdi Eta atuh. kabayang lamun ngasupkeun Neng Yuyun kana kulkas kumaha diisi geuna. Atuh ngarikuk kitu we habis. Bener. Aduh. Bener. Enak ya. Pokona tiap artis ka dieu wayahna. Ku Naon? abdi dituntut kanggo ngahibur masyarakat Bener, artisnya bener. kanggo ngahibur masyarakat Ya, pamori anu tos biasa ninggal karena YouTube heurina Bandung ieu Pak Artis. Heureuy Bandungna ieu. Nu margi tos sababaraha aya orang anu Nah, mikaresep tina heureuy Bandung ieu. Ya. Kang Yana iraha tah cenah bade ngadamel di konten teh. Konten teh. Eta Pak Artis. Abdi mah harus kapagia Sugawa we eta sebagai kreator ya. Jeung Kang Jadi DKKG eta. Jeung Kang Yadi. Leras. Bener, eta teh bener da bingung. Ayeuna ujug-ujug urang pikir naon Naon sih. ieu? Tapi da kasep eta. Atuh Kasep alhamdulillah. teh urang teh. Kasep. Teu urang mah geulis. Eta terucingan ya. Tata rucingan. Nang aya terucingan kieu ya. Terucingan teh eta beda jauh sato keneh nya tadi Tina mah gajah. sato. Tah, enak sato naon anu tara sare tah nanya. Nu tara sare mah mun ti peutingnya ieu mah bueuk Partis. Nah, beurang sare, ieu mah nu tara Apa ti sare. peuting tara sare? Teu ieu mah beurang peuting teu sare. Urang peuting tara sare. Naon? Ucing. Ucing mah kadang sok ningali sok ngagaloler kali we. Orai. Orai mah aya waktuna, Aya waktu. aya anu nocturnal eta nu bagian peuting lah dahareunana. Ci, Beurang pasti sare. Cih, kai Partis naon? Taluk. Taluk atuh. Hiji Heeh. sebenarnya Naon? aya lauk. Lauk. Lauk Nah, tara Partis sare. bet lauk. Bingungan atuh dek sare kumaha. Ningali kasur ge baseuh. Aduh. Tina kolam teh aja atau tina bawang. Aduh. Bingung dek sare kumaha ningali kasur baseuh wae jeung Kayaknya ditanya jawaban. Goblok. Aduh, lauknya teh. Lauk, Hanya bener atuh. da lauk mah tara peureumnya. Tara peureum. Berarti lamun rek sare teh da kasurna Baseuh. Aduh. Ayeuna, Bener hade. Hade tah. tarucingan deui. Tata rucingan naon deui? Sato naon nu kaberangan wae tah. Sato naon nu kaberangan wae. Kaberangan wae. Entog Nah, entuk mah henteu atuh. atuh hayam, Hayam enggak isu-isu kongkorongok. kongkorongok hayam kewanya naon? Hileud. Hah? Hileud. Hileud mah ieu beurang peuting sok dahar. Pak Artis sakieu salah kitu salah naon tah? Taluk abdi pelebah dieu. Taluk. Taluk. Sato naon anu begadang wae. Begadang wae. Lauk. Lauk deui wae nah atuh buat lauk deui wae. Ya heueuh, lauk kan tadi dicekurang gitu. Edek sare, Heeh. bingung na eta kasurna baseuh. Heeh. Edek dipoekeun bingung atuh di mana da eueuh panon poe. Mana teu. Aduh lauk deui wae benernya. Mangya naon ieu teh. Aduh. Sok naon tah. Sok ayeuna mah.
Sato deui ieu wayang ada tadi ngadongin sato. Bagian sato ya. Akhirnya bagian satunya palargi abdi bade masihan tatarucingan. Naon? Teu jawab. Jadi sato nate sato naon anu sok dicarekan ku indung bapana. Hah. Eta pokona mah. Sato nu bangkawara. Ka indung bapana. Lain. Salah. Hayam anu teu nurut ka indung bapana. Tara. Biasa nama sok nih teh kela. Oh, mau sok itu kan? Sok dicarekan ku indung bapana ke cicing gitu. Lain salah. 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 Nu apa tulis di komentar. Sok. Taluk, naon, taluk. Lauk patis. Nah, lauk deui kela na nurutan naon lauk. Lauk. Nah. Naon seri? Atuh banyak tuh menang buat jawaban lauk. Gagal ini mah. Nah, bet lauk mu kan nurutan mu naon betul. Atuh patis teh harapan ku ieu nya. Nah, bet lauk teh mat lauk. Jadi hayang seuri urang ngomongna. Sok jawab heula nah bet lauknya. Ya lauk ku sabab kieu patih. Da titah moekeun kasur. Heeh. Da teu bisa wae. Poyan. Oh jadi lauk eta teh dicarekan ku indung bapana gara-gara begadang wae teu bisa sare wae. Teu bisa moekeun kan tadi geus aduh lauk Aduh. Ipu. Ripu. Lauk we itu. Ya lauk kan tidak mau ngadamet lauk. Geus ena mah ngabahas sato we lieur ayeuna mah kieu we. Aya ieu tatarucingan. Olahraga naon nu paling dilarang dilakukeun pas peuting atau malam hari? Olahraga jorang euy patis euy. Haram eta mah sebutna geus haram. Ada mah atuh jorang teu meunang atuh konten aya jorangan. Haram. Haram. Ini haram eta mah tamu. Sok olahraga naon? Badminton sok aya bagianna jam 8 peuting jam 8 geus isa nu badminton. Pingpong sok peuting mainna urang. Apa iya sok peuting. Naonnya Buru. Anu tiasa ngajawab di pasien basket bisa peuting aya malam hari aya daerah tempat. Naon atuh? Taluk atuh. Taluk dong. Iya dong. Taluk bener. Nya bertaluk geus salaman. Patis Urang mikir lah. Aya nyaho. Olahraga yang diharamkan malam hari yaitu lari pagi. Nah, lari pagi. Ya kadang sebut lagi lari pagi teu meunang peuting. Ngaranna ge lari. Iya dong, Gusti Agung. Lari pagi. Isu ge teu meunang peuting teh. Aduh benernya di arah renteng jawabannya tuh Partis. Berarti lamun itu lari malam lari pagi teu meunang. Diekeun pas peuting teu meunang. Lari pagi gitu. Nya benernya. Ari urang teu kapikiran kan ieu. Lari pagi. Lari pagi. Bener. Bener. Enak peuting teuing kayak gitu heula. Kayak orang tepang di lesson anu salajengna. Oke, siap Partis. Mana begitu? Masih di sana musim mulia tuh aja sekarang. Oke, yang sareng Yana Cukur nih. Tong hilap. Subscribe, like, comment channelna dari Bandung. Dari Bandung. Tak itu. Tah, kumargi subscribe-nya gratis. Gratis. Oke, kalau mengembangkan channel YouTube ya. Mau nama sakali simulasi panjangkeun urang subscribe sasarangan. Klik tanda beureumna. Ring teng kayak aya eta teh naon? Lonceng ting teng. Tah kitu nya. Kitu mah biasa sakitu wae sing urang tepang dina dinner anjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.